faqsusil qasasa caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh seorang ulama Bani Israil Balaam bin Ba'ura ngaranna hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawannya na gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititah dibejak teu wanieun ki Golkar mah ngadongengkeun ieu teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Balaam bin Ba'ura ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae mah kajeun eta kendaraan nang sa dipenci cak wae teu bisa dinasehatan nya ki Balaam bin Ba'ura ge ontang nasehatan teh dilingseun komo urang